Udin, mana yang nyokap wae? Bae atuh mah. Bentuan mah. Gua enggak marah. Mata capek, umpah wadah. Marek ke sapula. Cuma aing meuli. Ampun, bae ka deui we atuh. Sok we ulah ngabantah ka kolot. Udah urang teh yang main HP atuh. Sok pek aya di sabok. Bae, ujakeun kasih bapak. Bae nah juk. Burung makan heula. Mal bere jatah ke peuting ke. Bae. Bae, nah ka deui we hayang HP keneh. Ih, mantau ya udah kan. Aduh mah naon Pak? Malah kabur ya. Aduh. Sok ngagugu ka Atuh mah, keulah atuh. Semua jadi nyeri akeh heula atuh. Sok buru. Kudu ngagugu ka kolot teh. Ngawadal Sok. Marek mulaikan sapula. aing emak mah. Cakung kasih bapak lu. Bujangan ditanggung bapak dah aing. Ada anak aing anak hiji-hiji mah itu kieu aing tuh. Nah, aing ayam aing Din. atuh mah Cing rajin, mah teh. Geus diku ya teh. mama lieur Ih, ulah ngabantah ka kolot mah. dosa udah mau deek we Ih, mali bere duit geura kumaha. nah kasih bapak we ngomong Si bapak rek diceraikeun. Kumaha? baik ayu wani mah Wani mama. mah geus pewat kieu kedeung ge pae sanu daekeun atuh mah nah mari teh pae kieu sanu rek daekeun atuh mah Bae we atuh jang. Da mama meureun laku keneh gak rada geulis ya oge. emak we tingali panon geus beler mah aduh tingali susu rampoyon aing Bae jang, nu penting mah sakit mah nyaaheun ka eta ka naon ieu teh? Mama ngomong udah. emak we ieu emak karep emak we pek geus beres Mana geus beres? sampai geus beres Sak. Mana? mak udah dulu mak Teu kaudag euy. Nying si Udin teh goblok bisanya yang dicabok ku aing mah. Duh. Ini cangkeh deui. Din. Sia teh ka mana? Goblok. Aing dicabok balik gerak. Din. Anjeun balik we aing mah capek undang si Udin. sama saya tapi Sampai kieu anjing teh. Si Udin kemana di? Awas we mun balik ieu mah. Cabok ku aing. Bejakeun ieu mah ka bapana da. Meh diusir ieu mah. Udin mah goblok da. Umbah wadah teh dianggeuskeun, mah teh carape. aduh warungan teh sampah hunkul aduh jang dia duit lah pulang duduk euy Urang loa duwe ngan kieu-kieuna. bae ka dieu Urang keur ngaliput ke. bae geus Bae baju. nah bae balikan ku aing sombong amat
Dong, oi tak nuhun dong. Aduh ya. Goblok. Nying. Bejak ya kalau baik euy. Aing mah cai mak begini ayeuna wiger di luar beli Mas di mana? di luar ya. Budak teh tara bener ajarkeun. Nah, nyakola teh kumaha. Tuh itu. Ma. Kemana aja budak aing teh? Ini teh bolak-balik deui. Si mak. Ma, kadeu gerak. Ya. Oh, ja. Budak mana tinggali malah kawin nanaona diajarkeun naon ae. Teu apa kuing teh tuh? Gegero, ditita gegero. Kakak kabur geura. Bengal budak teh ka mana bapana? Teuing, gawe meureun. Tingali malah tadi. Aduh. Malah duit 100.000 tak keur meuli baju calana eta ge. Sombong amat. Teuing urang teh kenal lieur ieu teh budak teh kudu dicabok. Oh, gitu budak teh lah. Heeh. Kewe mun aya bapana ka dieu, tagih we ka bapana. Oh, Goblok. Man. tuh si Udin tuh. Udin tuh. Mas, Udin mah. Tuh. Din. Mana di mana wae? Naon atuh mah Bisa geus mabok? Ya, atuh mah. Steve di mana? Diuk. Yuk. Mana malah ka sieu? Hah? Malah mana? Naon atuh lieur ganeng atuh Sia malah. Si anjing malah sare di. Yo, karek aing sia. Tong gitu mah katanya mah. gitu. Istirahat, Mak. Ya istirahat. Bae mah orang balik lagi mah. Tuh ya, nuhun na. Oke ka dia we. Oh, si Pala itu teh. Oh, Nah, jadi video deh. eta mah mana ya? Kemana? Cicing mak ini teh malah kuit tuh 1000. 100 anjing. Yuk. Din. Naon si mak ini? Din. Adio. Naon atuh mah Sok yuk lah dia. sekarang nana mak aduh aing mak meureun teu naon mak Mana teh? Hayang dibedakeun tak si eta si Abah. Beda ambil. terserah emak we lieur pek mak terserah emak bedakeun pek Oke, kurang mau geus datang si Abah rek dibedakeun. pek pek terserah emak pek bedakeun bedakeun kalau bedakeun tuh mak tuh si Abah pek bedakeun mah naon ieu? Tah bieu teh si Udin arek nalak di ditu ngomong nama ngomong nama 100.000. Mana? Malak di mana nih? Waro gua dia malik banget na. teuing mak Dia malik banget na. naon atuh bah Malak detik nih sajar malak naon teh ceuli di tinik-tinik jadi naon? itu dibere duit ku si emak Betul maksakeun malak atuh. Yang mabok deh bah. Mabok di mana? Di baturan namanya. Heeh. Wis malak langsung mabok. itu dibere duit nyaman teh dibere dahar sok beangeun Kan mana mah mantang Balik lah ka dieu. Detik keneng diajar malak geus mabok. Naon jadina geus gede. jangan jadi jelema Cideg jelema jelema tong kitu. Budak usaha bantuan kolot, bantuan si emak di imah. Dah bieu ge ada reseng mah piring oge dah kabur deh. Kabur ka mana? Itu kan itu kemarin pas kabur teh langsung Pantang lima budak teh.
jadi usaha ke ketika terolong sopan tong Ya kolot. kok abah bener. Nah atuh enak kieu pulang tadi mana kabah? Hah? Dikasih mah pengaruhnya nya. Nyiksa ka kolot kira mah era kumaha. Bang, biasa arek aya nu ka dieu, ngomong nama ayeuna nu arek nu mawana di ieu ya, Enggak dari dari halap. malah. Satu kembali orang gantian, mungkin begitu dari mah orang usir ya budak lah. Heeh, mantang lu teh da. Tidak mau ke kolot. Udah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayo naon ieu teh? Berenya kartun nu tadi, Pak. Oh, nu di paraku ieu mah nya. Nya. Putra abi nya. Nuhun. Sabaraha eta teh? 100, Pak. Nanti mau berarti mah 100. Ya. Sia, pemanihanan ka dieu, Bang. Mana dan Ngos mana nu salah mana nu malak kumaha cicing mana. Oh, itu Bang, heeh. Cicing, yang salah Patangan bawa budak teh, tong selang kitu, urang ge ieu kudu celana baju nu nya mah nya. Ya. Ampurannya. Ya, siap. Budak abah yuk. Ngomong kitu deui mah. Da bejawe ka abah lah. Usir budak di dieu lah. Bandung. Bae lah. Bandung tekerna Gerak itu gerak ke mana teh? Nyanyi pisan gerak ke abah kitu aduh. Banyak kunci kopi ke kana Itu eureus nya. ya. Oh, ieu lah ke Semarang we bade ka Apeng lah. Sombong amat. Nya di selamat aja. Ya, ya Pak nya. Itu putra saha? Bang Odon. Oh, Mang Odon. Nya atuh di selamatnya. Oh ya, siapa? Hampura deui ya abah budak gerda goblok. Hujan Pak. Oh, hujan Pak. Pas mah ka dieu di dieu. Apa nih, mah di dieu lah. Muah sih disobot. Moal turu ka dieu. Turu. Abah ngabejaan. Ulah sok kituan, ulah pola ka batur. Mamun anak abah misalkan manehnya kepala ku batur kumaha rasana? Kumaha rasana? Gitu baru leuh, Pak. Baru uleut cing balik nemal teh. Jika hareupeun ulah sok kitu deui. Karunya batur ke puasa duit 100.000 teh menang ala. Ieu mah abah nitipnya ka maneh. Ulah sok kitu deui ka batur. Batur ge eseng ala duit 100.000 teh. Tong bawa batur lah abah we. Abah ge ese ka duit 100.000 teh. Terus eta mah kudu nurut ka kolot ai hayang diurut ku kolot mah tapi ka junun maneh. Yang Ulah kita deui rese di titaku. kumaha maneh teh. Maneh gede usaha. Kudu ngagugu, kumaha. Awas sok kitu deui tempokeun ku abah we di imah, simah. Sok kitu wae di musim mah asa-asa. Bu. Mah tempokeun nya. Teh harusna kumaha ieu budak. Anggur jadi polisi buat takan tah dulu. Enggak sampe tahan pura tapi awas gitu deui. Tong sakali deui jang. Mama tanya ka ujang teh. Anjeun sakit cep mere harepan nu puguh mah ngageringan gering hate papanjangan